atuh Pak pami kitu mah nya supados abdi teras ngarencangan Bapak daroakeun we mudah-mudahan itu tetangga urang sing parasya jadi abdi sering gitu pendak sareng Bapak gitu nya. Nah parasya mah ulah atuh dangaranana gen ieu nya ku urang damekeun eta. Pami damai wae engke abdi jeung Bapak teh tiasa pendak wae. Nah tapi pendak mah pendak ka dieu. Henteu abdi Iya. hayang pendak sareng Bapak teh hayang terus we aya masalah. Urang mah ulah nitah pegat ka itu mah. Henteu papan masalah. Justru urang kudu mempersatukan mereka. Salah Pak. Bapak Pupingkeun heula. dangukeun abdi. Pupingkeun heula ya. Henteu abdi kan udah duduri ya abdi dinya. Jadi lamun posisi lamun misalkan anjeunna pegat, abdi teh samulung muntah neng mamahna. Urang mah enak masalah rumah tangga keun sina ramai deui tah. Abi alim lamun damai wae mah ti iseun Pak. Nah, Urang eta sina haneutkeun. damai, teh tos damai, tah salira milarian deui masalah nu lain ke curhat teh ka dieu. Wong mah pusing-pusing we sareng abdi kan. Gitu. Jadi di sisi lain abi kadang ngerengsehkeun heula ieu, sementara posisi Bapak cari aman wae mung pusing kan. Jadi cekap abi nu nyamayunan gitu. Terus setelah eta rumah tanggana Alakur, akur, adem ayem, abi milari deui masalah. masalah deui. Eta Teh ka dieu deui. eta masalahna ti abi atuh kudu ngadodoko ngadaguan rahasia. Geus ngarokok deui abi. Enggak, sok boleh memang enggak mangga. Oke masih adanya. Mohon. Ayeuna tina. Alhamdulillah anu masihan kamari eta anu nikahan cenah ka dieu. Tah nu nikahan teh bahan pasien deui Pak. Atuh ulah atuh aya lain ari dinya mah salira mah sok pisangan tapi pasien batu Da sok Pak. belum muntahna eta. Da abdi pan kitu Pak, da ngahaja milarian nah sasaha gitu Pak. Milarian sasaha nu ngahaja resepkeun ka abi. Tah lamun misalkeun mulu muntah tina hasil papaseaan sok ka abi. Soalnya non, manehna kan keur beujina gering, ku abi diubaran. Duh, minahan wae teh Pak. Langsung lamun nguseup mah. Slom kriwil. Jadi pami ngabedahkeun mah kulungan langsung nyaot. Nyeot Pak. Nyeot. Malah kaseglong eta mah nyaot. Aduh Kak. Eta mah kumaha kuluwung Pak. Tong nyala naroskeun ka abi. Eta mah cek abdi ge upami naroskeun kuluwung. Da pasti gogodeg Bapak ge. Bingung nya. Teu kudu bingung salasna Pak. Taroskeun wae kana kuluwungna. Oh, Sakirana saur kuluwung misalkeun nyeot nya sok we. Eta mah mangga badanteun Bapak sareng kuluwung. pami nuju nyaot teh pan ku tangan gitu tah kita. Bok. Bok. Nyantok, nyantok. Nyantok mah kana kuluwung eta pada aliran cai. Pak jedud. Tak cedut gitu. Ngalaman dina senam mah santok bogo. Santok Namun bogo. dina teh senam gitu apa senam Oh, senang. olahraga gitu, santok bogo. Taroskeun wae ka bancet. Kumaha raosna dicepuk ku bogo kitu we. Mending keneh saur abdi mah Pak. Abdi teu terang margina kieu. Atuh ayeuna naroskeun ka bancet kumaha tos dicapuk. Mun kan aya anu teu sadayana bancet anu jantan korban Pak. Punten ye. Aya nu pas kagegel teh pas pingpingna coplok. Tos we ayeuna Bapak milari bancet. Nyamun mending keneh kitu saur abdi mah. Milari anu bancet nu cukuna 3. Berarti nu hiji nu kantos kacaplok ku bogo eta Pak. Wayahna ye. Mun taroskeun kumaha eta. Ulah ka abi Pak, ulah ka abi. Langsung ka bogo. Langsung bogo mah damal tiasa diajak badanten Pak. Da eta mah predator. Sareng depan Bapak ge kantos jantan predatornya, kabungkurnya predator jandanya. Nah, justru Ada kumaha eta si tetangga eta. ari abi mah teu kumaha Pak. Tetangga itu teu kumaha. Ngan abi mah numpaurkeun teh Bapak kumaha naon gitu tah Pak maksudnya. Jadi bapak dibawa-bawa gini. Itu kan Pak RT abi alim. Lamun tingkat kesetresan Bapak kacana ku abi. Abi hayang ningali Bapak teh standar we stres teh kitu Pak. Betul ya Pak. Hayang Bapak ulah pusing teuing gitu tapi mayeng gitu tah Pak. Aduh, mayat gitu tah. Set pusing deui, mayat deui gitu tah Pak. Jadi edan teh sesuai alir mengalir gitu. Nah, jadi edan teh mayeng we kumaha. Pami biasa mah nya. Bapak ngaras pusing? Bapak ulah seuri. Ya jangarnya pusing, ya bingung. 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 Ulah manca urap deui. Punten ya. Tadi teu kabahas masalah bingungnya Pak. Lamun dina posisi pusing tos suka ulah jangar dicacana. Si komplikasi Pak. Pan santai nama si pancak kaki silsilah eta. Laras, abi Aya gantar kekaitan antara jangar jeung dieu jeung bingung. Eta teh tah tiga serangkai.
anu tak terpisahkan. Berarti kasih udin teh sih Pak. Kalau air ieu kabingung eta aya hubunganna jeung dudulurana masih kana jeung di mama teh mama. Aya atuh kitu mah mah kitu ge. Pantesan atuh bingung jeung pusing eta dua nananya. Dijen dulur, lain dulur tapi dijen dulur. Oh, di ulam dijen dulu. Ya pan silsilah teh kieu ya. Kumaha? Silsilah bingung teh, bingung. Bingung. Ieu pusing, Eta tengah. tah kira jangar. Eta teh tina riut keneh. Nah, Ka dieu. bapana ieu, Heeh. si rieu teh boga budak, Heeh. pusing. Pusing. Nah, si pusing teh boga rieu. Bingung. Bingung. Nah, bingung teh boga budak. Jangan. Landang abi Pak. Lamun misalkan anak rundayan, rundayan antara landang abi Ya, karena eta pusing aya lendang mah mana deh ya? Iya. Pusing, bingung, jangan. Kan opat. Teu aya deui. Tadi lendang. Tah, lendangnya eta mah. Pateterean. Jadi teu mutlak. Teu mutlak lunduyan, jadi masih aya pateterean. Beda emak. beda emak. Ya. Cik sifat-sifat anu hade anu paling pusing eta di antara eta nu opat eta nu mana Pak? Abi hoyong ngudag nu paling pusing nawe Pak? Jangan. 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 Jangan mah dina jangan mah aya pusing, aya rieu, aya bingung. Tah dina jangan. Jangan. Nah, lamun dina rieu belum tentu aya pusing, belum tentu ada jangan, belum tentu bingung, tapi dina jangan, tah abus kabeh. Oh, eta mah mendominasi tinu kabeh eta. Merangkum Merangkum. segala perrieutan di bidang kabingungan. Kayak Pak, upami misalkan Bang Udin, jeung Teh Mimin, Teh Mama, pusing keneh mana anjeunna jeung abi? Ya, ali menurut bapak mah aya bapak mah nya alit agengna terus aya pengalaman. Ya, seluk-belukna warga hiji-hijina si A si B na nya pamit dibandingkeun sanes kanten hartos perbandingan nya langkung ieu salira langkung jangan salira daripada Mang Udin. Abi alim Pak, abi Mang rieu Udin mah teh jangan angkur pusing Mang Udin mah. tapi kan abi alim, lamun abi hungkul pusing. Hayang bapak sareng bapana pusing. Nah, makna lamun alim pusing nyalira sok pilarian rencang anu biasa diajak pusing, diajak diet, diajak jangan, diajak Mun salira, pilarian. salira. Nah, di mana kersa teh kersa gitu ya sebagai bapak RT nya paling kan. Ya, ayo bae ngiringan gitu. Abi nambah pusing, mending kena dongkakan wae na. Bang Audina sareng Teh Mamahna. Teh mamana bade di kemana ke? Eta mah kumangke di ditu Pak. Lamun sakirana Teh Mamahna aya ka abi, terus anjeunna Ya, sinyal. sinyal. Oh, Terus terang ka pusing abi, yuk pusing bareng. tapi dah, karena pami teh mama aya sinyal ka salira. Mal begitu bisa. Sinyal mah aya. Tapi jaringan teh aya. Nah, karena itu lagi jaringan anak. Nah, sementara terus aya sinyal sareng jaringan. Masih kurang lengkap, masih mau biasa berjalan. Kena aya kuota gitu nya. Oh, geus Pak, abi mah beuki rudek Pak. Wayahna Bapak sing pusing pisan nya Pak. Amin amin Atas tuh Pak capek. amit amit. Amit amit. Yep. Nah, eta mah kitu we nya, eta mah arek duduluran yang pusing, yang lihat, yang bingung, yang jangan mangga. Nuhun. Eta mah nya pilarian ajak duduluran eta nu opat ku salira pamit ade mah. Gitu enak. Pami ingin mendapatkan teh mamahnya. Kada aya tilu perkara. Kada aya sinyal ka salira ti teh mamahna. Aya sinyal mah kan mah biasa. Mah biasa kumaha lah gitu, mah biasa nyantok. Ayeuna sinyal aya jaringan alukna. Paingkeun kajen antara rebing dan tidaknya. Nah, di situ berperan. Pak sirah abi teh tampung Pak. Rebing tidaknya berperan terhadap jaringan. Berat. Itu leres sirah abi mah geus ngedrop Pak. Abi ngalut obat asli Pak. Ieu Pak. Pusing ieu Pak. Nah, abis itu tuh pada memeres itu tuh memeres kandang ayam. Nya eta mah kitu wae. Terus sana ke sini. Nanti kan termos aja. Oh, ini Ada tadi pakai gaduh termos eta. Kalau sana nah tapi rumah sakit termos supaya ada bapak kalau kayak jadi gaduh termos siap. Enggak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.